Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujung enjing kami tersadaya kepang beli sanksi abdi tasyadu di dalam putri tina program warta Sunda Aya sabaraha warta anu lebet redaksi Sunda di baris tilu menit kamari. Pamiasa nyanggakeun ibar salto ngenaan sungkan. Sementara eta usum kadu di Kampung Parakan Badak nyandak berkah nyalira kangge patani sareng padagang kadu. Para patani sibuk nyandak kadu anu murag tina tangkalna anu bade diical ka anu resepen kadu sareng pangepul. Abdi ayeuna parantos aya di Kampung Parakan Badak, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Abdi di dieu bade naros ka tukang kadu ngeunaan usum. Waktu-waktuna saben acara tukang keros ka Abdi Aisyah Saputri sareng rencana bade ngawawancara ngeunaan usum kadu. Saben acara ieu sareng Bapak Siap. Punten Bapak di dieu Abdi bade naros abdi kadu menuju turun atau naik. Untuk menuju sekarang lagi kadu. Terus sabaraha abdina Bapak ngical di kadu? Mulai dari 20 buah sampai 75.000 per butirnya. Di mana Bapak nyandak di kadu teh budget atau masalah ngalira? Ayah di kebun tangga, ayah petani turun, kadang-kadang habis nyandak di kalapak ngagung. Terus kumaha cara melak ieu kadu teh supaya sae? Upami ieu mah ayah tangga, ayah petani turun, kadang-kadang habis nyandak di kalapak ngagung. Terus kumaha cara melak ieu kadu teh supaya sae? Upami ieu mah aya nu tina biji, aya nu dina kolasi, jadi aya dina cangkok. Ayeuna mah seueurna anu kolasi gitu. Jadi mun dina biji lahir teuing nu ngantosanana. Kira-kira dipanen sabaraha kali sakali? Untuk durian panennya 1 tahun sekali. Dening Bapak terus ngajak Tresna Yang sami-sami. deui ka studio sareng ngarencangan Abdi Tasya Dewi Adela Putri, Abdi Elisa Putri hatur nuhun. Sakitu wae warta nu tiasa kasanggakeun ku sim abdi wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap anu leuwih mangpaat ka cida. Hatur nuhun nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.